Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya nepangkeun nami abdi Muhammad Fikri Wijaya di kelas 17 absen 22. Nami abdi sampai 34, 34. Nami abdi referensi Dani absen 30. Jadi tiara kami abdi sambil jalan Di 30 gue nggak ada Nami abdi latar belakang video ieu dibuat eta untuk memenuhkan tugas bahasa Sunda. Tujuanna nyaeta wawancara aja laporan kegiatan nyaeta vlog kasarian di hari Senin. Apa lagi? Oke, Halo, sampurasun. Iya jam 10 lewat saparapat. Abdi di kelas jam babaturan erek. Kondisi di kelas 17 tanggal 4 Maret. 4 Maret. Iya. Jam berapa itu teh? Jam 10. 10 Tahu nih. lewat saparapat. Iya di sini Abdi jeung babaturan ker istirahat. Iya aya Ini siapa? Ada aku Kendia. tinggi Di 16. AN 47. Nami Abdi Salagina. Ayo, itu tuh yang lagi makan lagi makan. ya aya Feby jeung Gracia. Ya ada babaturan orang lelaki nyaeta aya Haikal ya. kami abdi Luki Aduh nih. Siska. Nama kamu siapa, Siska? Kenalin dong, Siska. Hai. Nami anjing saha? Nami. Siska Haliani. Oh, Siska. Absen berapa, Siska? Absen 32. Ini ya, guys. Dani. Iya, ada apa babaturan Abdi, Namina dan Nela Sumaiku. Kamu sadayana ya? Iya, sadayana wilujeng enjing loh, wilujeng enjing. Iya. Ya. Ini mau kemana? Guys, kita mau ke kantin. Terus sadayana wilujeng siang, iya urang keur mapel penpan pelajaran Papino, tapi Papinonya sibuk nanganin murid. Jadi Abdi jeung teman-teman apa Abdi babaturan naon per nungguan Papinonya. sama pisan euy Papino. Halo sadayana. Apa aja? Sekarang ya jam sabaraha ieu? jam sabaraha? Oh, jam 11 kurang seperempat, jam 12 kurang seperempat. Ya. Ya, kelas adanya nak. Halo guys. Panas bener guys. Harudang pisan euy. Oh ya, kumaha kawan-kawanku. Nih sih. Tolong disensor admin. Ieu urang keur nungguan eta awewena di ditu. Ieu urang kasih ke Saifa jeung babaturan urang Abdi. Wilujeng sia sadayana, ieu urang jeung babaturan urang keur belajar tuh apa? Keur belajar penpan di lobi. Ieu aya babaturan urang. Ya. Tuh oper hari ini belajar.
Hai, Jadi abdi jeung babaturan kuring. Lagi di lobi ke belajar penpan jeung Papino. Jadi geus kitu lah nya. Seru pisan. Ajib. wajib dicoba. Ya, itu aja. Sampurasun sadayana. Rampes. Halo sadayana, ya abdi jeung Vincent jeung Ergis kelar mapel penpannya. Ayo sadayana kita ke apa? Ke kantin. Mana Revina jeung saha hari ini? Yuk, abdi jeung babaturan. Yuk. Abdi jeung babaturan abdi rek ka kantin rek wawancara tetehnya. Teteh naon? Teteh dimsum. Hai guys. Itu nih, pegang. Ayo, kita ke kantin. Wilujeng siang, sadayana. Jadi kuring jeung barudak mau ka kantin. Mau wawancara teteh. Teteh dimsum. Bye. Panas pisannya, hardang euy. Hardang. Nggak kelihatan. Hai sadayana. Teteh. Orang yang beli es sabaraha harganya teh? Es 5.000. Es ini 5.000 ya teh? Oh iya 3.000 nu leutik. Oh 5.000 nu leutik. Gede 5.000. Oh. Aku mau beli yang letik dong teh. Urang. Iya badai meser nu letik. Yeay. Siapa? Siapa dulu? Ini teh. Naon sok meser naon ujang nu kasep? Ini be. Es mangga 5.000. Oke. Ibu. Iya es mangga. Oh, iya. 5.000. Teteh namanya saha teh? Abi namina biasa dipanggil Inces ta. Inces kantin. Sabaraha teh? 5.000 jang. 5.000 ya. Atur nuhun. Atur nuhun teh. Kali 3.000. Piraha teteh di jalan ieu teh. Di tahun 2000. Teteh legend ieu teh nya. Iya teteh legend. Masuk TikTok ya? Ya beb. Teh. Iya. Thank you teh. Di mana anjeun ngajual salian ti kantin sekolah? Di Nawawi, di Haji Nawawi aya kantin oge. Itu imah teteh. Mohon bumi abi di Nawawi oge. Henteu. Di Nawawi mah kerang ijo seafood-seafoodan. Oh iya. Orang hijau. Seger banget ya? Teh, seger dong. Kumaha anjeun layanan konsumen anu rewel sareng umek? Ah sami wae nu rewel sareng nuhun teteh, ku teteh mah dilayanan dengan hati. Atuh. Teteh. Naon di? Apunten bade naroskeun sekali deui. Naon anu dical ku teteh? Di kantin ti kapungkur teh ti tahun 2000 teh teteh icalanana teh Indomie, pop es, sosis-sosisan, pokona nu ketoprak sadaya aya pokona mah disiapkeun kangge anak SMA 1. Nah teteh ngajual icalan ieu. Hiji mah kan nyukupan anak sekolah nu kantongna istilahna nu murahnya. Nu mulai jajanan ti 3.000 nepi ka 5.000 nepi ka 8.000 Indomie. Angge telur. Oke teteh, atur nuhun ya. Atur nuhun sami-sami. Sukses selalu anak SMA mayat. Makasih. Wilujeng siang saya ya abdi adosan menian es di Teteh Inces. Nih es di Teteh Inces hargana goceng atau 5.000. Enak pisan. Enak pisannya. Ngena pisan. Ya, nade kernaon bil Keur main FF guys. ke sabaraha lama main FF.
30 tahun, tapi bohong. Terus naon atuh per? Iya, kunapa? Ker makan naon kunapa? Hah? Ker makan naon? Ker dahar naon? Oh iya, kedahar sosis, Sosis jang? jeung babaturan mah. Jeung basreng. Jeung babaturan tuh sama temannya. Ya, temennya naon bae. Basreng. Basreng bangjek. Iya, aya rasi. Dadah sada. Jadi tadi ayah Vincent ke main game. Main apa sih sebenarnya? Main game. Main game. Jeng ayah Arni habis dari UKS. Apa sih habis dari UKS sebenarnya? Habis dari UKS? Di UKS sabab badannya terdamang. Enggak. Sabab tadi badannya terdamang jadi hari ini ke UKS. Sekarang manehna di UKS ke kelas. Ya. Oke, itu aja vlognya untuk sakitu wae vlog urang jeung babaturan urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Wilujeng salam sadayana.